Borok kocok stasiun TV, bobodoran urang Sunda. Borok kocok stasiun TV, barudakna urang Sunda. Apa gawe sapopoe, wah deui iwal usil. Borok kocok stasiun TV, barudakna tukang usil. Borok kocok, hayu urang gogonjakan. Buang kapusingna, piceun karungsingna, tonton terus di channel Borok Kocok Station. Gusti kumaha ya di ini segala-galanya beas ya, minyak beas, gas beas, aya bahan moal ngejo ieu mah. Untungnya baju mah teu beas ge, lamun beas make BH hungkul meureun. Duh, asa jarana kieu euy. Gawe nganggur duit kabur asal lieur doi, kumaha ieu teh. Anggur koleso cap orang tua, daripada nganggur mendingan ngagosokan bujur metoha. Wah, enak mah atuh. Piraku urang kudu ngagosokan bujur mitoha. Atuh bau hangit meureun. Naon aya daerah teh? Dari talong. Wah, edan maneh mah. Mama ari si aja nya. Aja. Ya mah, aya naon? Kan dia gerasakeun deh. Ayo ron mah. Banyak mak. Ieu pangajualkeun ieu ka imah bibi maneh. Ieu naon ieu mah? Ieu emas batangan, ja. Hade di jalanna bisi aya begal. Ya, Pak. Ya, mah. Kan geus kieu mah kan meni cantik kieu nya bersih kan hanya kawe meni eueuh meni dibonceng najan aya nih dan bahasa tak mun ngajak na ka mall deui maka sawah ngajak oge mun balik di sawah teh ditah naon deui mah tah naik jarami atuh da enggak banget ya. Doi, daripada nganggur, kurang main catur yuk ah. Mana papan caturna? Ay sugan teh boga ari mana? Boga, ari catur mah. Ngan acan ditebus nepikeun ka ayeuna. Nah, acan ditebus. Emang digadekeun ka saha? Digadekeun ka tokona. Dasar ablahu. Geus ayeuna mah kieu lah, daripada main catur, urang main ludo dina HP. Ayo, aya ludona. Mau atuh urang mah. Sok lah. Dar ayeuna mah. Duh, kamana barudaknya? Asa teu kacerina langkringna di pos gitu. Ah, urang cobaan ka pos ah. Punten Kang. Mangga. Ja, kemana aja? Iya kita ka imah si Bibi. Cek si emak. Oh, ayo sugan teh boga borongan kalian umur euy. Ae Kang, motor teh ulah 8 wae. Ya urang mah make jeung ulah di lapan. Anger we 8 ge jomblo. Ayo boga baturan teh aja. Tapi dah terus awal. Ta. Mana mah seuri teh kumaha kumaha lamun jantung urang copotan. Boda ratu jantung saya copotan. Tah mana mah heureuy teh nyari ah. Baru dua. Geus, tong rambak jasa. Urang boga opieun yang barane. Mobil naon euy mana? Si Sinarion teh mana Bogor? Udah urang guys, kali gawe keluar kota.
Pantesan atuh pengen asa teu kutub deui nya. Mana eta budaknya wayah kieu acan balik heeh. Itu tungguan tetap hati. Kalau leuwih mah si eta mah da budak kurung batokeun. Tong borongnya nih kita ka imah bibinya. Ka imah sorangan oge poho jalan balik si eta mah. Mana? Pak kan? Tah kadinya tah. Urang Tah kadinya tah. urangnya bener, urang eta bener mah. Nu di dieu medok atuh eta mah kadinya mah. Kolong Baok atuh. Medok atuh kadinya mah. urang heuh. Medok. Sayang medok. Nah, aing ya. Heureui teh pamarinaan. Dai, Naon? aing juga nyalain kuda lumping. Batu aing dihakan geuning. Kodes turun eta. Ya benar. Pun dari kalian sekalian kumaha. Aduh, kemana jalannya imah si bibi teh nya? Tak bener kan? Tak. Oh, tah tah. Urang. Aing mah menang sok. Rese atuh. Urang pokona mah. Oh, itu yang minum kan. Kami kecai teu kuat lah. Haus. Ayo mah barang dahar tapi Tak kan? heuh kabeh gatuh. Mami ya mah. Urang bener. Betul. Nu abi eta mah nu abi. Heeh, urang. Ah, oh iya cai teu urang sih ieu mah nih. Urang. Aku mana mah. Aduh. Aduh, eta si Ece. Kunaon mun aya kitu jiga soang nu terbagayam. Orang udah balik kalanya. Dengan asli pisan ini ngali mana teraniaya teh. Oh, itu mah. Iya, aya di dia oge. Maneh mah kalah TBC urang mah. Oh, aya mana di dia mah mata begang urang di dia. Mun geus jika balik. Jog-jog ah. Kumaha ini segar saya ompol urang kita. Rata boy. Dah, bye-bye ya. Yo kesok-sok ah. Reka mana ya Ece? Ya, mun aya kitu jiga soang anu keur barangkayam puyam. Ya ngomong teh nyelamet we. Terus nanti aja gitu ka imah bibina. Ih, ari Ece. Ada apa gitu? Pan muda Ece mah kurung patokeun atuh. Aduh, ampun. Nya Ece teh karek nyata. Capek Bang Baroli kita hanya jauh si eta teh kacai ge teh apa? Hayu Lasnus, bantuan Ece neangan si Aja. Aduh, si eta mah mun arah teh sok ngacak-ngacak sawah batur. Urang deui yang rezeki atuh ayo lah, geus besok ayo. Ya, naik ke mana? Rek ka imah si bibi tapi teu apa jalanna. Naon teu bibirinya? Kita ku si emak Ya teh naon? pas batangan. Wah, bener ja. Cek si emak ge, tapi rek dibeli ku si bibi. Yang geus kieu we. Daripada linglung manehnya. Ini eta mah batangan beli ku urang. Ya tuh. Ya, oke. Jadi teh. Tuh. Ya, nuhun. Sip. Ya. Dah. Ayo balik ah. Urang mah par euy. Heuh, sarua urang ge. Oh iya, ayo. Urang cari sisirian wae ah, berasi otoy. Cek. Naon nih atuh Lesnos, nah Oce teh keur aral. Neangan si Aja ganggu wae. Mau jadi ngiruan jangan budak Ece. Aduh. Aku naon? Teu kuat ya Ece ya, geus rek nongkot aku Ece. Itu balik maneh mah ah. Yang geus atuh geus gara balik we. Ampun Ece nya enggak ada Ece. Waduh Kang, motor teh beuki herang we. Atunya oh ya. Tah, gara-gara alap ieu motor jadi heran. Tong poro motor ya.
banget bedidinya di lampu iya. Bakal jadi ganteng. Tidak lebaran ya. Bener kan itu. Atuh aja. Peser itu labrak ku abi Kang. Aduh, sabar nama itu empang dijual aja. Tapi kembali itu ngandinya ya malah. Ya. Mandi tadi kan. Ngomongnya. Ya, sip. Baik. Baik, ditipu. Alah, naon nih masih aja. Gehel aing ketipu ya. Aja, ari mana ka mana wae kita tadi ditungguan ya. Oh di jalan mah. Heeh, banyak mate pokok kan maneh teh kurung bataukeun. Ari karesepna tadi di mana mana ke? Ayo nu meser di jalan mah. Oh syukur atuh ari aya nu meser mah kadiekeun atuh duit mah ka emakkeun. Iya mah. Naon ari maneh? Mere nu kieu patut, lainna mere duit. Lap ieu teh dilapeun kalamun mah terjadi lebaran mah. Aku motor-motor maneh aja lah ka dia lapeun maneh. Rock me, baby.